Mina di gambar tinggi keur ngegel lamat lancah. Si Endin benar-benarnya ngesahkeun teh. Bet kunyin tinggi ge geus rudet, ieu ditambah lamat lancah. Coba kudu bari ngegel, rudet. Ceng. Eta kan hantep heula lah. Kadi heula bantuan urang. Ya request-na ada rudet, bagi tugas jeung urang. Urang nyeun lamat lancah, maneh nyeun tinggi. Naon tinggi teh? Eta geuning kakek 1000. Oh, siap-siap. Endin mimpi naon cenah penting. Teu ngarti da, kurang ku pamikiran si Endin mah. Nah, kapikiran ti tinggi keur ngegel lamat lancah. Sok, pikiran barengan geran. Katakanlah nya si tinggi teh keur ngegelan lamat lancah. Tah ai lancana keur ka mana? Keur meuli cikur. Kan teu asup logika. Yang saapal urang mah tinggi mah dahana kai lapuk, daun, lain lamat lancah mah da. Peraku oke tinggi ngomong nak kieu. HP mencair Kalau man pisan nya yang ngarusak imah obatna. Pan teu mungkin. Ceng geus beres, Can? Nah, cenah teu dilake nih. Nah, lila teuing. Ya can 1000 atuh sebenarnya. Gusti, tuh kudu nyaanyeun 1000 oge atuh sia teh. Atuh eta 1000 mah ge kudu pulangan, bener. Sia, itu dari bulat-bulat tuh gerak ku aing. Besok buru lah gerak hulu, boy. Tah, nya geus dicompona request-na. Engke deui mah teu kudu rudet lah request-an teh. Hatur nuhun tos. Iya, tinggal hiji deui ya. Aya naon, Ceng? Iya, tinggal hiji deui. Iya, suku hiji deui.